alet mangga tong era-era da seueuran. Pertama Bapak Hajat sareng ibuna, panganten sareng panganten. Bapak Samin sareng istrina kaparayun asal. Naga. Bapak Arif sareng ibuna. Sapi lolongan dasar panganten gotong royong. Sapi lolongan sifat silih roncong. Sapi lolongan kentelah ada budak katincak, sapi lolongan dasar gotong royong. Sapi lolongan pajat dasar gotong royong muhajat. Sapi lolongan panganten sifat silih rojong. Sapi lolongan genting ulah potong panganten istri anu geulis. Sapi lolongan dasar gotong royong. Sapi lolongan Satya sajiwa Teguh singkir pribawa sapi lolongan. Ji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 masih kene nunda acan kapayun sapi lolongan masih genep orang deui itu cenah genteng ulah potong sapi lolongan persatuan tembong urang cacabang sapi lolongan Bapak Kartim sareng istina acan Bapak Turki mangga kapayun sapi lolongan dasar gotong royong Bu Agus. Sapi lolongan sifat silih roncong. Sapi lolongan dasar gotong royong eta Bapak Kartim Ibu nama acan. Sapi lolongan bobo persatuan tembok. Sapi lolongan Bapak Warto Ibu nama acan dasar gotong royong bobo Bu Warto. Sapi lolongan ayo Mas Iwong sifat silih roncong. Sapi lolongan genting ulah potong. Sapi lolongan pada satuan tembok. Rahaga tugu sikit pribawa sapi lolongan Satya sajiwa teguh singkir pribawa sapi lolongan. Sapi lolongan
royong Mitra 89 selamat bertugas. sabilulung sifat sili rojo Sili rojong sabilulung desa gotong royong sabilulung persatuan tembok Bahagang ragung bahagang tugu singkir pribawa sabelolongan setia setia sajiwa sajiwa tugu singkir